Lalaki berinisial A umurna 24 tahun taturarai akibat diserang ku gerombolan sanges katewak maling tas anu eusina duit 23 juta rupiah. Tina mobil anu diparkir di Jalan Nusa Indah Raya, Pondok Kopi Duren, Kecamatan Sawit, Jakarta Wetan, Selasa. Palakuna sorangan jeung berhasil ditewak ku TNI Angkatan Udara. Korban maling namina Arlando Pratama umurna 18 tahun. Ngetelakeun yen kejadian eta dimimitian nalika manehna digawe minangka pegawai toko sembako. Ngasupkeun tipung gandum ke toko make palu. Sabotrek balik deui kana pick up anu diusirna, katembong aya lalaki nyokot tas di jero mobil. Abdi ayeuna aya di TKP sareng-sareng korban maling. Kumaha kronologis maling 23 juta eta, Pak? Nah, waktu harita kuring keur nendeuan barang-barang kana karung, waktu kuring kaluar ti warung, neangan 2 karung deui. Kuring nempo palaku nyokot kantong ngaliwatan panto kenca. Alhamdulillah katewak. Manehna ngaku waktu ngaparkirkan kendaraan teu dikunci, ngagampangkan palaku nyokot kantong anu eusina duit jaminan 23 juta rupiah. Anu mangrupa duit titipkeun ka manehna dikeun jual beli kaperluan dasar. Ningali kejadian maling eta, puluhan warga jadi emosi sarta nangtoskeun palaku hidung biru. Sabot palaku diadiligu balarea, salah seorang anggota TNI Angkatan Udara Provos ngaliwat ke tempat eta, langsung nyamperkeun. Seorang anggota TNI datang, tuluy kuring ngamankeun kantong anu isina duit jaminan 23 juta. Hanjangka salah saurang palaku kabur naik motor. Saterusna, anggota TNI Angkatan Udara memborgol palaku serta dibawa ke Polres Pondok Kopi. Tekung Silila, anggota Polres Duren Sawit, mawa palaku A ke Polres Duren Sawit pikeun diinterogasi.